Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Chelsea Suryani Ramadhani, siswi SMP Hiji Ciawi Gembang, bade ngajelaskeun tentang virus corona atanapi COVID-19. Virus corona atanapi COVID-19 mangrupikeun panyakit tepa anu disebabkeun ku virus corona anu enggal. Kaseueuranana jalma nu ngagaduhan COVID-19 bakal ngalaman gejala anu ringan dugi kana sedang, sareng bakal pulih ku ayeuna perlakuan khusus. Aya oge gejala COVID-19 nyaeta diantarana saperti batuk, demam, pilek, sareng nyeri ti koro. Dina awalna aya sasalat COVID-19, abdi sareng rencangan abdi teu tiasa patepang sareng pakumpul. Oge teu tiasa ka mana-mana sabab dikeudahkeun cicing dirompok. COVID-19 oge ngagaduhan dampak keur masyarakat. Misalna we kahambatna kagiatan perekonomian masyarakat anu nyebabkeun loba pegawai anu di PHK. Lalampahan salila aya ieu sasalad, urang kedah nuturkeun nasihat pamarentah. Misalna we ku cara sapertos kieu. Kahiji, nganggo masker sareng sadia hand sanitizer. Upami urang bade kaluar rompok, urang kedah nganggo masker. Tong hilap oge urang kedah sadia hand sanitizer. Kadua, getol ngawasuh panangan. Ieu oge salah sahiji cara pikeun panangan urang tetep bersih, henteu aya kuman anu nempel. Katilu, getol olahraga pikeun kasehatan urang. Supados awak urang tetep cager, urang kudu getol kana olahraga. Nu dipikarasa ku pelajar sareng mahasiswa kedah diajar jarak jauh teh karaosna ribet pisan. Pelajaran janten kirang lebat otak, sareng ayeuna kuota internet anu terbatas. Harapanana mugi we sasalad ieu enggal diliwatan. Janten urang tiasa diajar sapertos biasa, sareng urang oge tiasa ngalakukeun aktivitas sapertos biasa deui. Sakitu wae anu tiasa kusim abdi didugikeun. Kirang langkungna nuhunkeun dihapunten. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana.